Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qadaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kumaha mitra dararamang? Alhamdulillah pamidara ramang bah. Pamudah-mudahan sadayana mitra-mitra kaum dangu anu caketna boh anu tebihna mugia aya dina kasehatan, sehat dohir, sehat batin, amin ya Allah ya robbal alamin. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda Pedaran Kang Tile kasapi kuanci dina mangsa mendarkeun kayan alam ti peuting nyatana ka rombongan Pakuwu sareng Ki Japar anu mana harita kapendak ku Ki Badrawi. Samalah Ki Japar mah parantos tatu oge nyimayang kiwari aya dina cangkraman Ki Badrawi. Kumaha tu mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paosna mah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Sok Nyai mangga cing wareg tampiling doi akang sangkan tengah rasa penasaran. Jawab Ki Badrawi kalah beuki ngahajakeun teu srikna ngaheureuikeun. Kalakuana estuning pika sebeleun matak jengkel kana hate. Dasar manusia kurang ajar sia. Aki-aki pehot bau tanah, ucut burung, gejuh teu uyahan, lepaskeun Aisyah koplok. Sok kancang lepaskeun bangsat. Ceuk Nyi Arum nyarekan leungeunna pakupis bukbek nampiling beungeut Ki Badrawi. Da puguh hayang leupas. Tapi batan leupas leungeunna kalah beuki pageuh. Ningali kajadian kitu, si Ajo jeung Samid anu tadingan ukur ningalikeun jadi ngaburingkal lamarahna. Anu satadina sieun ayeuna mah kawanina kahudang deui. Lantaran teu tega ningali Nyi Arum anu keur bukbek sorangan. Nya geus kitu mah duanana harita bareng ngalugas bedog terus jelung-jelung laloncatan bari ngahbatkeun bedogna ngarah kana awak Ki Badrawi anu harita keur nyeklan Nyi Arum. Modar sabangsat, yap, ya rasakeun sa setan. Hop.
Samid jeung Ajo bareng narajang bari pating gorowok bedogna pating kolepati kenca jeung tika tuhu. Barang nempok kitu Ki Badrowi mah kalah suri ngagagak. Barang bedog musuh datang sakilat ngayunkeun iteukna terus dibubat pabit dipake lakisan bedog lawan. Hiuk belentrang, celeng. Hiuk belentrang, celeng. Bedog si Ajo jeung Samid sapada harita raceleng leupas tina ceklam. Sedengkeun anu bogana duanana pating gorowok leungeunna kekerepengan. Aduh, alah, lengan aing nyeri sia. Aduh, gelo sia koplok. Nyeri euy. Si Ajo jeung Samid duanana pating puringis nahan kanyeri. Tapi dina kayaan kitu ukur sakilat seak suku Ki Badrowi ngablesur ngajejek walikat si Ajo. Seak jedak. Guak atuh si Ajo ngagero. Aduh! Awak si Ajo ngabangkieung koloyong gebru. Nempok itu Samid reuwas, tapi can oge sadar kana kayaan. Suku Ki Badrowi geus datang deui manten ngahancak kana dadana. Hiuk jebrod. Koceak atuh Samid oge ngagero mata kuatir. Koloyong bru rubuh teu jauh jeung si Ajo anu harita keur pumarurung. Aduh, tolongan. Dadawing nyeri, Jo. Aduh, alah, kumaha nulungana. Sarua, walikat wing oge nyeri, oi. Ceuk si Ajo jeung Samid pating haragung. Kocapkeun Nyi Arum nyaksian kajadian sarupa kitu, uguh kacida pisan ambekna. Sareta terus mikir neangan cara sangkan bisa ngalesotkeun leungeun tina ceklan Ki Badrowi anu harita katempona kawas keur ada balanga. Sabot keur kitu Nyi Arum manggih akal ukur sakilat ngayunkeun tuurna dipake ngadagor palangkakan Ki Badrowi satakerna. Hiuk jebrod nenggel pisan kana jimat Ki Badrowi anu ngapurayot. Aduh. Goa Ki Badrowi ngagorobok tarik samalah teu sadar leungeun Nyi Arum terus dilesotkeun. Geus kitu terus ajrag-ajragan nungkup jimatna anu karasa nyeri jeung seueul meuni nyelek nepi kana angen. Teteh lageuning Ki Badrowi teh sanajan elmona luhur, tapi ari jimatna kabeunangan mah nyatana maripuh we sarua. Sedengkeun Nyi Arum anu geus leupas jeleng luncat ngajauhan reng kenek pasang kuda-kuda. Bangsat, ya lawan aing ari teh era mah. Ceuk Nyi Arum nangtang ka musuhna. Sok sanajan hate maradah marmir, tapi daripada teu ngalawan nya mending keneh tarung bebeakan. Lantaran ceuk pikirna rek lumpat oge percuma da geus tangtu bakal kaudag deui. Sajabat ti kitu teu bisa lamun sekudu ninggalkeun Ki Japar, si Ajo jeung Samid anu kerubuh pating jaroprak dina lemah bari haharurungan. Wih, dasar awewe teu beunang diurus. Rasakeun yo hari bener geus hayang modar mah. Hiat! Seak Ki Badrowi harita narajang, itu kena ngahiuk rek ngancam kana tarang. Hiuk leplos, Nyi Arum rikat ngelok. Tapi sabot keur kitu itu Ki Badrowi geus datang deui ngolebat ngerah kana cangkeng. Hiuk jebrot. Nyi Arum ngagoak awakna meuyegeung rempeyek brurubuh bari humarurung. Nyai Arum, Pak Kubu ngagorowok ka anakna. Telenyeng lumpat muruka Nyi Arum anu keur nyuuh kana lemah. Tapi bareng jeung kitu Ki Badrowi sakirat luncat ngadeuketan ka pelebah Nyi Arum. Leungeuna geus ngaragamang ari maksudna rek terus dipanggul. Tapi dina waktu anu kacida gancangna, kolebat aya bayangan hideung anu ngolebat beri sakilat nyamber kana awak Nyi Arum. Karawak belesat les bayangan hideung geus teu katempo deui gerakana kacida pisan kesitna. Hampir teu katempo ku panon biasa sarta dina waktu anu ngan sakolepat geus ngiles bari jeung mawa awak Nyi Arum terus dibawa lumpat teuing ka mana. Mireungeuh kajadian sarupa kitu. Sakedapan mah Ki Badrowi kalah molohok ari sabab manehna ngarasa kaget. Tapi teu lila gancang sadar kana kaayaan.
Goblok dasar kurang ajar saha nu geus wani pipiluan kana urusan aing. Mentong sambatkan yaya sia bangsat. Kitu cenah ceuk Ki Badrawi. Puguh meuni nafsu awakna ngagidir huntu kekarot. Sarta geus teu mikir panjang harita kene terus ngablesat lumpat gancangna nandingan kilat. Maksudna, taya lian rek mudag ka jalma nu geus wani pipilueun kana urusan manehna. Sedengkeun Pakuwu Amborodiah jeung Bija anu nyaraksian kana eta kajadian tiluana meuni aralohok taya anu bisa cacarita. Kasugri kaum dangu cag urang tinggalkeun heula kayaan Pakuwu sapara kanca urang teuneun sakedeung tunda sakedap. Insya Allah kahareup baris kasamper deui ayeuna urang yusul heula lalampahan Ki Badrawi anu keur ngablesat lumpat ngudag saurang jalma anu mawa Nyi Arum. Kaayaan mangsa alam dina peuting harita teu karasa ngarayapna. Kanyahoan wanci geus rek maju ka janari. Angin leutik ngahiliwir ngoyak gendang daunan kadenge pating korosak. Hawa tiis karasana nyerep-nyecep kana awak estu mata kabulusan kawantu tempatna deukeut pagunungan. Dina kayaan kitu. Di Tegalan aya 2 bayangan hideung anu keur jojorelatan siri udag. Anu saurang manggul awewe ari anu saurang deui mawa iteuk. Edeun sia bangsat. Montong lumpat nah saha tu sia teh. Ki Badrawi ngagorobok sorana tarik handaruan sapating saleor ka unggal tempat. Kawantu keur dina kayaan anu kacida sepi jempling. Sedengkeun anu diudagna barang ngadenge anu ngudagna ngagorobok teh saeutik oge teu malire. Kalah terus bae lumpatna beuki tarik ngeblesat lir kilat. Nandakeun manehna lain jalma samanea. Lantaran keur jalma anu biasa mah geus tangtu moal bisa kitu. Setan, kurang ajar beut kalah beuki tarik di taheureun teh. Ceuk Ki Badrawi bari terus ngablesat lumpat ngudag musuhna. Bangsat, eureun sia, daguan aing goblok. Heup. Belesat Ki Badrawi lumpatna beuki tarik. Samalah saking tarikna sukuna kawas anu teu napak kana lemah. Matak teu heran dina waktu anu ngan sakilat. Ki Badrawi geus beuki deukeut ka musuhna. Sarta tekung silila jorelat jeleng Ki Badrawi geus nangtung ajeg ngabadega ngahalangan pijalaneun anu rek diliwatan. Ningali kitu atuh jalma anu keur lumpat teh eureun terus mencerong ka Ki Badrawi. Eureun sia bangsat kurang ajar. Naon maksudna make pipilueun kana urusan aing? Jeung deui saha atuh sia teh? Bagya Badrawi, teu sangka urang teh beut panggih deui. Kitu cenah ceuk eta jalma nu harita keur nangtung bari jeung manggul awak Nyi Arum. Barang ngadenge kana sora eta jalma, leng atuh keur sakedapan. Ki Badrawi ngahuleng lantaran manehna beut asa apal kana sorana. Ras inget kanu jadi musuh bubuyutanna baheula anu geus puluhan taun teu panggih. Kunaon cilaing teh beut kalah ngahuleng? Pira aku geus poho deui ka kuring Badrawi. Ceuk eta jalma nyarita sorana beuki jelas asa wau. Ki Badrawi anu harita keur molotot mencrong nyidikeun ka musuhna anu taya lian tibah dirga. Nah atuh salah kitu si laing teh beut kawas si dirga anu jadi musuh bubuyutan aing baheula. Nahan nya teh. Teu salah Badrawi, bener kuring dirga. Syukur geuning si laing inget keneh. Tapi kuring heran nah geuning laku lampah si laing teh ti baheula nepi ka ayeuna angger bae siga kitu. Esturing teu eling-eling sarta taya pisan robahna. Walon Mbah Dirga bari neuteup ka Ki Badrawi anu keur ngabadega nangtung. Bener Dirga. Laku lampah dewek memang eueuh robahnya. Tapi sanajan kitu laku lampah si laing oge sarua jeung dewek taya pisan robahnya. Ti baheula nepi ka ayeuna lamun parang panggih angger we kudu hutbah siga ajengan.
Kabekina ukur mamatahan? Cek Ki Badrawi. Ngadenge caritaan kitu Bah Dirga ukur seuri da memang bener tiba heula oge ukur kitu bae. Sok sanajan saeutik oge teu digugu tapi keukeuh Bah Dirga mah teu weleh sok ngelingan kawas anu eueuh kabosen. Nyakeun bae rek dianggap khutbah oge teu nanaon. Lantaran anu penting mah maksud kuring hade hayang ngajak si laing kana jalan anu bener. Jalan anu geus tangtu diridhoan ku Pangeran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Geus lah Badrawi ayeuna mah da geus kolot. Geura tinggalkeun atuh sagala rupa kalakuan anu jahat teh. Saacana ngalaman draga papisah jeung nyawa, tangtu lawang tobat masih keneh muka pikeun si laing. Ceuk Bah Dirga kalayan Daria. Di Bandungan ku Ki Badrawi bari jeung ungut-ungutan siga anu ngarti jeung siga anu rek ngagugu kana caritaana. Kumaha kaharti ku si laing caritaan kuring teh Badrawi? Henteu aing mah. Saeutik oge teu ngareti. Jeung nandoi teu hayang ngareti kana sakabeh caritaan si laing Dirga. Kalah jadi mata klieur jeung mata kacul kana ceuli. Barina oge dewek mah teu butuh ku khutbah. Jadi si laing geus teu kudu capek-capek mamatahan dewek. Lantaran percuma ukur mecengan waktu jeung tanaga. Jadi hadena mah urang masing-masing bae lah. Si laing geus teu kudu pipilueun ngurus kahirupan dewek. Jawab Ki Badrawi tandes pisan. Saeutik oge manehna geus teu hayang ngadenge kana pepeling ti Bah Dirga. Nya sok aya kasebut abong adat geus kakurung ku iga. Hatena bangkarak teuas alabatan ti batu. Da puguh geus kalimpudan ku setan iblis idza natullah anu geus ngawasa kana dirina. Jadi sok sanajan dicaritaan kumaha bae oge. Nya geus tangtu Ki Badrawi mah moal bisa narima. Sedengkeun Bah Dirga barang ngadenge jawaban sarupa kitu ukuru menghap narik napas jero. Ieuh Badrawi, kuring mah lain mamatahan tapi ngan saukur ngelingan. Susuganan masih bisa diajak kana jalan anu bener. Sabab ari mamatahan mah tangtu geus lain waktuna da puguh si laing teh geus kolot. Umur oge geus cueut ka hareup. Bisa diibaratkeun lamun panon poe mah geus rek surup kana tempatna, tah kitu. Wah, menggeus ya Dirga, montong ngomong wae. Gandeng aing mah ngadengena oge. Mending sok ayeuna mah geura pasrahkeun eta awewe anu keur dipanggul ku si laing. Lantaran eta teh calon pamajikan dewek. Sok kanjang turunkeun sia. Kitu cenah ceuk Ki Badrawi marentah ka Bah Dirga. Sangkan masrahkeun Nyi Arum. Nyaan geus teu boga kaera maneh mah Badrawi. Piraku make jeung hayang kamojang pantar kieu. Cing mikir atuh naha pantes keneh atawa henteu. Lantaran ieu mojang teh pantesna oge jadi anak atawa incu. Cing pake atuh akal teh Badrawi. Amuing. Walon Bah Dirga bari nyerenge seuri. Narima jawaban sarupa kitu. Udik-dik Ki Badrawi nafsu asa dihina kuno jadi musuhna. Awakna ngagidir huntuna kekerot, mata bolotot dadana renghap ranjugnahan amarah. Jadi keukeuh si laing teh moal masrahkeun eta awewe. Nya moal atuh bet karunya teuing mojang anu sakieu geulisna kudu jadi runtah. Sabab dicacampah ku si laing saurang jalma anu geus teu boga dirasa kamanusaan. Lantaran geus kaanjingan ku iblis. Jembe sia Dirga. Dasar kurang ajar waninya capek kitu ka aing. Nah, make tewani apan memang kitu buktina. Bontong loba bacot sia bangsat. Iya.
Ki Badrowi harita ngagorowok tarik sakilat jeleng luncat ngirimkeun panarajang itu ke gamana. Ngolebat rek ngababuk sirah Bahdirga. Hiu klep plos Bahdirga rikat ngagiwar. Sabot keur kitu seak itek na ngolebat deui rek ngahanca awak. Sorana nepi ka ngahiung bangbaraan kawam tu bakat ku tarik. Tapi sanajan kitu Bahdirga oge lain jalma anu sepi ku pangarti tuna ku pangabisa. Dina kayaan manggul awak Nyi Arum, tapi pikeun Bahdirga masiga anu teu hese. Harita ukur ngagulak gilekeun awakna. Hiuk plos serangan Ki Badrowi teu keuna deui. Nya puguh beuki ambek seak narajang deui iteukna dibubat babit ngarah kana sakujur awak musuhna. Hiuk kleplos. Hiuk kleplos. Bahdirga rikat ngagulak gilekeun awakna kakenca jeung kakatuhu. Atuh hiji oge taya anu keuna kana sasaran sareta tumrapna ka Ki Badrowi puguh bae beuki nafsu. Dasar goblok kurang ajar bangkawara Dirga. Kunaon si laing teh Badrowi bet kalah noroweco. Kalakuan teh kawas anu awah beuki kolot teh. Jembes ya. Puguh sia anu awah marasakeun yo. Hiuk hiuk hiuk. Ki Badrowi harita muterkeun iteukna dina luhureun sirah. Sorana ngahiung bangbaraan kawan tu bakat ku tarik. Nempok kitu Bahdirga rada ngarengkog. Jeleng mundur ka tukang lantaran sok sieun iteukna Ki Badrowi keuna kana awak Nyi Arum anu keur dipanggul. Mentong ngejat Dirga. Aing mah lain rek ngejat. Mundur soteh palaur ituk si laing kena kana awak ieu mojang. Da geus tang tu atuh bakal remuk. Nah si laing kira-kira nak moal lebar kitu. Teu aing mah. Teu lebar. Daripada eta mojang teu bisa kapimilih ku dewek, mending sakalian seunah modar pikeun aing mah. Nyaan bener-bener jahat sia mah Badrowi. Mageus jempes ya. Iya. Seak Ki Badrowi narajang. Iteukna kokolebatan dibubat babit ngarah kana sakujur awak musuhna. Sedengkeun Bahdirga ukur bisa miceunan sabetan iteuk Ki Badrowi awakna jojorelatan gujeleng-gajeleng kagigir ngencang atuhu. Tapi hanjakal teu bisa malik narajang lantaran Ki Badrowi terus ngarangseg teu mere pisan nolongkrang. Omo bari jeung Bahdirga mah gerakana teu pati laluasa da puguh kagok ku awak Nyi Arum anu keur dipanggul. Modar si Dirga ayeuna mah. Ah keheulaanan ari aing kudu modar ku leungeun si laing mah. Hiuk Ki Badrowi nyabetkeun deui iteukna. Anu diarahna teh awak Nyi Arum anu keur dipanggul dina tak-tak. Puguh bae atuh Bahdirga ngalenyap sarta dina gerakan anu kacida cepetna. Sakilat Bahdirga ngayunkeun dampal suku katuhu dipake mapag iteuk Ki Badrowi. Hiuk beledug. Ayah. Ki Badrowi ngajari jeung ka tukang. Sarta iteukna ngoleweng kagigir. Dina kayaan kitu. Sakilat Bahdirga ngodok saku kampretna. Jeleng lumpat ka hareupeun musuh bari ngawurkeun bubuk dangdaunan anu lemes siga tipung. Sarta pas pisan kana beungeutna. Jeleng! Wur! Ki Badrowi ngagorobok tarik lantaran panona kapeng peureman ku bubuk anu diaurkeun teh anu karasana panas jeung peurih kana mata. Ayah, goblok sama Dirga. Licik kurang ajar. Aduh, mata aing peurih sia kasebelan. Aduh. Ki Badrowi harita gogorobokan bari jeung meungpeunan matana ku leungeun anu sabelah. Sedengkeun anu sabelah deui teu eureun-eureun ngabubat babitkeun iteukna sabolong bentor da puguh musuhna teu katempo. Karek diauran mata oge sia mah meuni geus ripuh. Maknya ya jago siga kitu teu payaan ah. Kajing sia goblok. Licik sia mah. Paduli teuing licik oge da moal matak doraka ka si laing mah. Geus kuring rek baliknya. Keun hayang tarung mah engke deui we geus aya waktu anu cukup. Ayeuna mah kuring keur teu ari, tah wayahna we lah mata si laing moal wakabi sabeunta sakedeung mah.
Cek bah dirga barinya kakak seuri. Sanggeus nyarita kitu corelat jeleng ngablesat lumpat ninggalkeun eta tempat. Saretangan ukur sakiceup geus eueuh didinya. Dirga, reka mana sia? Moncong kabur goblok. Ceuk Ki Badrowi ngagorowok ka musuhna tapi taya anu nembalan. Kaayaan didinya tuning sepi jempling da puguh eueuh sasaha. Ngan ukur aya manehna sorangan. Puguh atuh Ki Badrowi ambek anu lain dikieuna. Lantaran dipangejatkeun kuno jadi musuhna bari mawa mojang anu dipikah hayang. Sajabati kitu matana karasa panas jeung peurih teu bisa dibentakeun. Brek diuk dina jukut anu baraseuh ku cai ibun. Keur sajongjongan mah Ki Badrowi teu bisa kukumaha ngan ukur biwirna bae anu teu eureun nyarekan ka Bah Dirga anu jadi musuhna. Mangsa alam harita teh geus ngagayuh ka subuh mitra. Tapi Ki Badrowi acan bisa ingkah ti dinya. Lantaran matana teu bisa beunta samalah kalajuuh ku cimata terus disusutan ku tungtung bajuna. Ayah, goblok kurang ajar si Dirga. Nah jauh dah nyaon mata aing nepi ka panas jeung perih kawas kieu. Aduh. Awas Dirga moncong kan yaya. Isuk atawa pagetok tangtu dibales ku aing sia. Aduh. Ceuk Ki Badrowi matana kekereuceuman kawas anu kapeungpeureman. Geus kitu brai beunta lalaunan. Ayeuna mah karasa matana geus teu peurih cara tadi. Terus atuh rurat reret ngencang atuh hubreh katembok kayaan masih keneh cara tadi. Yah karasanya geus menjing ayeuna mah mata teh. Lamun kieu carana aing kudu buru-buru ini tinggalkeun ieu tempat. Sabab ngudag si Dirga oge moal aya gunana kaya kieu mah. Jagus jauh sigana si kasebelan teh. Tapi tenan naon sama si kene aya waktu. Sareta lamun geus sase tangtu ku aing rek dipaluruh. Nah ka mana mantog da cenah eta mangkeluk teh. Tapi nurutkeun pangrasa aing tempat parumukana moal jauh ti wewengkon ieu. Ceuk Ki Badrowi gap kana iteuk anu ngagoler gigireun. Jung nangtungnya sanggeus kitu mangaleos indit ninggalkeun eta tempat. Ari maksudna rek mulang ka lembur. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun mitra kana naon rupi peratosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.